Kang, tari di pasar tadi ramen teh. Ya rame atuh Nyi, ngaranna ge pasar. Bulan puasa, bulan biasa ge pasar mah rame atuh. Lain ge pasar aya sepi mah atuh. Bejan cenah di pasar aya nu dagang sangu berang-berang. Nya teh kan. Eta mah geus eta mah rahasia umum atuh Nyi. Kabeh geus apaleun, di misalna aya nu dagang sangu berang-berang masih bulan puasa ge. Terus tadi berang akang dahar teh godin di pasar gitu teh jeung babaturan. Henteu atuh, tos naon wae. Nya akang milu godin yang saja. Henteu atuh akang mah kuat. Wabah. Ngan bejana teh Kang cenah nya pasakan di warung eta teh teu neunah. Cuk saha teu ngeunah. Atuh mun teu ngeunah mah akang mau dahar dirinya. Tah geuning aku oge. Beung ngomong kus mau ka ieu mah. Ieu mah sorangan dahar teh. Mawa tuh ka ieu mah. Sarua bigi lapar. Kayak ngeunahna sorangan ieu mah. Isukan abdi erek ka pasar jeung si Jem erek meuli jang ngedeungeunna jang buka. Akang hayang dahar jeung naon? Ya naon lah, terserah Nyai dahar jeung naon mah. Nya atuh ari kitu mah. Terus akang erek nitip meuli naon tah? Sugan gitu. Moal naonnya akang nitip naon? Akang menitip eta lah kopi jeung udud akang mah cukup. Nah, udud. Ieu mah dahareun Kang, dahareun. Aya buka mah terserah Nyai ngan apa akang mah pangmelikeun udud gitu jeung kopi. Ieu bakal udud jeung ngopi teh mane nyandu pisan. Hayu we udud mah poe. Atuh eta udud mah kumaha nya lah. Asa panik gitu tah teh udud teh. Udud wae. Henteu sieun paeh. Nah, make sieun paeh. Pan aya paneker tinggal hurungkeun deui manusia. Nya bener nya. Aya paeh mah tinggal hurungkeun itu paneker. Bisaan si akang. Ya hari kitu mah udud jeung kopinya. Siap. Cakapeung abis sok bingung Kang. Bingung ari muka teh kudu dahar jeung naon geuningan. Bingung kunaon? Nya bingung bisi akang bosan gitu yang bala-bala we hayo. Lah atuh Nyi. Aya buka mah jeung naon we jeung cai ge jadi ngaranna ge buka ngabatalan atuh jeung naon we. Malahan mah teu kudu nu aneh-aneh buka mah lah. Cek ustad teh mah cenah sunahna mah cukup ku korma 3 siki buka mah. Geus mahi saur kitu sarua. Korma 3 siki cai geus cukup kuat tenaga kitu. Lah waduh geuning harita basa haji mare korma. Angger dahar mah jeung sangu. Ya heueuh maksudnya buka na ku korma 3 siki. Kudu dahar ku sangu hejo gitu. Dasar wong buhan kurang sunda. Teu mangih sangu teh asa teu dahar.